desa pakai obar. Rawating balik memulai kuaranjen. Mulai di kotoran. Barala mereka hajinya. Gitu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tang tosna panginten masih dina acara angin peting. Anu sakumaha panginten baris kauninga acara angin peting teh jalan-jalan muni, jalan-jalan peting. Cari angin malam. Asup kena paribasa pami angin peting teh sok Mata ngapletruk ayeuna kena punuk anu jadi murikak punuk-punuk. Tang tosna panginten alhamdulillah masih disaran ku Simkuring Kakak Ucil Sareng Simkuring Ustaz Haji Abdul Basir. Alhamdulillah pangintennya masih disarangan ku Pak Ustad dina dangga kieu. Tang tosna tepat nanti malam Jumat ya, malam Jumat. Kawarasan Simkuring masih di kawasan daerah Cipatat. Tang tosna itu tepat nanti abdi teh aya posisi di Cinyomplong. Di Cinyomplong. Ieu teh aya wewengkonna di Kampung Nyomplong. RW 14. Tadi RW 14. Masih keneh Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat. Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat. Bandung Barat. Panginten Simkuring baris ngawakilan para pamirsa anu tang tosna panginten nonton dina ieu waktos pangintennya. Kawarasan Cinyomplong ieu baris aya sejarah mah pangintennya. Aya setiap tempat aya sejarahna. Tos gitunya. Tah gitu moho. Tah itu panginten urang sasarengan kalarasan di sagedengeun antawis abdi duaan sareng Pak Ustad. Kawarasan aya sepuh Cinyomplong. Langsung sayana panginten urang taroskeun langsung ka sesepuh. Tah saya gitu. Di sana pernah panggil. Mohon Mak. Wak kade wak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah panginten pemirsa atau napi bosku YouTuber tang tosna panginten alhamdulillah ya disarangan ku AA saya teh Ananda ieu salah sawios panginten sesepuh di Yowongkon ku kituna panginten abi nyunkeun dihapunten sabeacana pilih ngarepotkeun waktosna dina wengi ieu Simkuring teh hoyong ngaguar atanapi hoyong ngawakilan para bosku YouTuber atanapi pamirsa AKTV di mana ayana. Tang tosna panginten mengenai Cinyomplong ieu. Nah, itu manawi panginten mah Ananda mah panginten langkung muninya. Tah, itu panginten Pak Ustaz ya. Mohon. Kumaha Mengenai panginten sejarahna anu ka uringa panginten tina anu ka uringa tarapi kadangu ti sepuh-sepuh kapungkur anu panginten kalasan Ananda ieu teh panginten saksi sepuh panginten kasan dina di Cinyomplong ieu. Mun kumaha sejarahna teh? Pasti sejarah insyaallah ini ari kapal proses henteu gitu nya Simkuring teh. Nah yang sapuping tina tarisan dasar sepuh yang sejarahna Cinyomplong. Anu kapungkur mah ieu teh Cinyomplong teh cikahuripan dina teh gitu. Oh, kapungkur mah cikahuripan. Leres cikahuripan. Ieu tur sepuhnya. Sananging di zaman Belanda aya kalasir. Pas di dia teh anu siram teh kan teh aya aling-aling karena nyemplong. Nah ku orang Belanda teh saurna gitu ya. Atau sih itu cenah Cinyomplong gitu. Berarti Cinyomplong teh selaras nama cikahuripan. Dan tersen sepuh gitu. Anu di uninga ku Ananda cikahuripan ieu atanapi Cinyomplong ieu hadirna di tahun sabaraha? Nah, masalah tahunna kirang ieu nya. Berarti payunan Cinyomplong payunan cikahuripan berarti sareng AAO ge pangintennya. Leres itu. Margi kapungkur dongengna dan sepuh mah dieu teh kapungkur teh menurutkeun cara sepuh mah sateatan aya mung duka sateatan aya cai duka kumaha mung kapungkur mah cenah ieu teh lubang sepuh kapungkur ngada melubang kanggo penyemputan. Waktu zaman Belanda. Mohon. Duka nah pas ngagali aya cai duka
kumaha kitu nya teh saterna teh mung kantos cenah aya hiji tokoh kapungkurnya Uyut Mail. Uyut Mail. Uyut Mail namina teh gitu. Anu sami dina waktu sieun nuju aya hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus ka uninga panginten ku Ustaz. Korin nah gitu Pak. Sebenarnya kantor di Teluman cenah eta teh ku di lebetna ieu teh ku saur sepuh teh ku dua leunyeur awi gombong lebetna teh teh. Lebetna teh. Dua leunjeur awi Dua leunjeur awi gombong bayang gombong. pajerona. Leunyeurna teh. Saleunyeur oge tos Masih keneh dua leunjeur ge curna teh acan keneh dugi teh. Mohon tah. Ajeng cenah ieu teh saur nama tembusnya teh nyata ka gitu ka Palikaler ka Cimeta. Cimeta. Mohon. Pamilebet ka Cinyomblong ieu teh haluana biasa ti Cimeta. Ka Cimeta mohon. Aya aliran ka Cimeta gitu. Aliran itu aya cai oge keluar gitu. Jarak nanti dieu ka Cimeta sabaraha kilo atau nanti benten ieu kampung? Karena hampir 15 kiloan. 15 kiloan. 15 kiloannya. Sekitar 15 kiloan aya peten dugi ka daerah Cipet Cipicung, daerah Cipet Cipicung katanya. Kabalibeuna Cipucung lebet ayeuna mah pangetan lebet desa Kertamukti. Ari kapungkur mah satu desa mung geus dimekarkeun sareng Kertamukti, Citaharja, Sarimukti. Dan seperti yang gaib. Kunaon ada di usap-usap teh. Tangtosa panginten hadirna Cinyomblong dugi kadanga ka ayeuna teh alhamdulillah biasa dimangpaatkeun ku wargi-wargi anu aya di tempat-tempatan. Amin. Kelas kedap. Abi bade tumaros ka Pak Ustad anu diraoseun ku Pak Ustad untuk aura-aura energi-energina saperti kumaha? Alhamdulillah energi kanggo di wongkon ieu positif. Sae. Nangingnya panginten urang kauninga sadayana lah diuniakeun bahwa bager-bagerna golongan jin terus jalmi kieu anu keur mati. Pang bager-bagerna gitu ya. Nanging pikir sadayana ieu alhamdulillah bager oge welcome kanggo urang ayeuna ka dieuna panginten cerita ge urang amit-amit kita hapunten kasuhun katanya jadi kaya watara pikumana nanging urang dina niatna insyaallah mudah-mudahan di dieu sosok-sosok tinggal ke simkuring ayeuna alasan alhamdulillah sosok jubah putih Cobi Pak Ustad ka kamera. Ieu aya jubah putih panginten anu disebutkeun Bapak Haji oge Bapak Haji insyaallah mun Bapak Haji anu saparing panginten diuniakeun saur seputé dieu aya nyata anu ngawengku atanapi anu nyepeng ieu wongkon nyata Pak Haji perkosa Bapak Haji Perkosa. mohon karasan oge aya wujudna lodaya atanapi meong ge karasan sareng wujud sanesana di antawisna ieu aya wujud oray oge mohon kitu nya anu karos panginten caket saliran ayeuna daret-daret ieu kitu nya dieu karasan tos mulai goyang ieu karasan di dieu panginten insyaallah tos hoyong lah hoyong interaksi pangintennya tapi insyaallah mudah-mudahan tiasa jantan ini servisan anu buat kita digambarkeun servisan wujud-wujud anu energi Ini ke kamera. energina servisan gitu. Kawarasan panginten dina danga kieu oge kawarasan nyanak mediator penyanyi Nyana. nyanak mediator. Nah, saat acara panginten ungkap heula ieu panginten kumaha kesaksian ti warga mohon. ayeuna di Kawarasan aya Pak Ustad oge. karasan alhamdulillah ya seperti Pak Ustad oge Pak Ustad mangga. Kapalina Pak Ustad. Di paling dia Pak Ustad. Nah. Kawarasan panginten Pak Ustad teh tiasa diunyakeun lah langkung dipanggil panginten Bapak Ustad salamina Pak Ustad. Oh, abi biasa dipanggil dia mah Kang Uu gitu. Pak Ustad UU berarti nya kawarasan Pak Ustad UU teh bumi teh caket pisan di ieu tempatan di Cinyomblong tempatna di lokasi pisan panginten. Nah, Saya rasa mah Abin wagah di dieu. persis. Amni berapa gitu. Iya, talara samanya. Lagi mau ukur 10 meter Mohon. atuh. 10 meter ka Kita lokasi. pancuran ya Mohon. karo rompok teh gitu. Taku kituna panginten abdi hoyong tumaros sakedik teh salami panginten Pak Ustad calik di bumi kala sampai caket ka lokasi ka titik lokasi ieu kantos teh anu naon teh meninggal atanapi anu tidak masuk akal atanapi di luar nalar kantos ditinggalan naon kita anu tidak masuk akal. Alhamdulillah salami izin kuring aya di tempatan mah tekantos tekantos aya ditinggalian akan si naon gitu. Mung ari anu nyaurkeun mah anu salangkung gitu. Ketangi pangintennya.
biasanya mah anu tebih gitu. Anu tebih. Nya jalmi tebih, tiap Bener. biasa ngobor. Nah, Nah, sering kena saurna mah tong kadinya aya naon naon aya anu gitu nya. Naon Oh, gitu. Terus gitu. Bahkan kantos rerencangan ngobor. Gitu. Anjing teh dongkap ka abdi dina ari abah damang naon. Kuting teh nu gegerungan di dieu. Oh. Seperti gitu nya. Mohon terus gitu. Antawis namanya. Mohon terus nama gitu. Namun ari dina kantos abdi ge ari ngimpen mah gitu. Ditepangkeun sareng orai di ngimpenan mah. Dina impenan teh. Mohon lah kirang langkung 30 sentian. Kirang langkung 30 sentian. Mohon gitu. Eta mah ditepangkeun mah gitu. Alhamdulillah katanya aya Kemarin promosi. secara kegiatan sehari-hari mah itu kantos ya saling berhadapan. Tapi dina ngimpen ya. Ya, Dina ngimpen berhadapan anak. Mohon gitu. Atau nuhun untuk penerangan Pak Ustad. Tapi ka Pak Ustad ayeuna anu katawis ku Pak Ustad dina dangak ieu panginten anu dirawaskeun ku Pak Ustad pertos kumaha teh. Kasan mohon anu neme boh dina impenan naon kasan aya wujud aya di dieu serpisan wujud anu aya hadir dina ieu waktos alhamdulillah gitu di antawisna kasan ieu dokap aya istri wujud istri mohon gitu nya insyaallah engke panginten biasa interaksi Biasa alhamdulillah. insyaallah biasa interaksi oke panginten anu di iya biasa di tegan Jadi kita ngobrol itu aja. biasa penginten kanggo ngarawaskeun ieu ya kanggo host ieu mah kita sesuai kanan karena kurang juga urana akan dia ya betanya ngarawaskeun karaos Iya, karaos. narik teh tah ieu alhamdulillah penginten anu energina ieu macan kumbang Macan kumbang. Anu katawis ku Pak Ustad. oh tah kitu penginten abdi teh teh sangat kodi anu saresna kasan alhamdulillah penginten termasuk ieu reng-rengan teh masih keneh aya sagetna sang keturunan di Sakeseler eta. keturunan alhamdulillah termasuk abdi nyarita alhamdulillah masih kena aya Alhamdulillah, keturunan Nuhun. di anu ngageui dina ieu wongkon itu alhamdulillah hatur nuhun kana panyambutanana ya gitu panginten kanggo anu sarjana panginten urang teraskeun kena narasumber ieu panginten mediator nya. mediator mun kumaha alhamdulillah narasumber tos jelas panginten insyaallah panginten simkuring ke di batas sareng sepuh di dia pinten itu sareng sepuh di dia mangga Oke panginten pamirsa, sangtosna panginten orang cobi berinteraksi ngalangkungan panginten mediator. Begituna panginten pantau teras. Urang ngalih ka panginten nya. mun sakali deui punten ieu teh karasan alhamdulillah di dia teh seueur pisan mustika Di dieu teh mohon mustika mustika di antawisna di dia anu anu katangen karasan di dia aya dua benda anu uningakeun masih keneh aya anu namina merah dalima merah dalima. batu wulung di antara separabot seueur pisan ieu teh karasan aya cinde wulung nanging dina waktos ieu cinde nuju saya ieu teh janten sapetos jalan Oh. Nah, iya. malah aya dugi kapercayaan saupami eta anu kenging ieu bagianna keng cinde wulung kota Bandung bisa kabeuli cenah Amin. Amin. upami aya keng cinde wulung gitu mun upami anu tiasa ngengengkeun kana ieu cinde wulung ya gitu nanging eta mah uih deui ka urang tetep urang rezeki mah Allah Subhanahu wa taala Laras. panginten ieu mah ulah dugi ka urang mengkolkeun keimanan Laras. oke panginten dina eksplor dina ieu waktos urang sadana panginten ka karasan insyaallah manusia langkung mulia Laras. nah gitu nya ku kituna ku kamuliaan urang ieu insyaallah panginten urang sadana langkung iman takwa Allah Subhanahu wa taala gitu mudah-mudahan ku aya acara ieu biasa langkung deui ningkatkeun ka iman katakwaan ka Allah Amin. Subhanahu wa taala Amin. mun panginten kitu anu tiasa digigikeun kumaha insyaallah panginten urang nyana kasihna mudah-mudahan pamirsa sadayana tiasa ieu
ridho panginten anu Amin. Mudah-mudahan. Amin amin. Panginten pamirsa tangtosna panginten urang ngalih di kapal itu, urang cobian berinteraksi kalarasan aya mediator ku kitu panginten dipantau teras. Pokokna mah ikutin terus. Yuk, mangga. Oke panginten pamirsa tangtosna nu masih kene mancok atau napi bos-bos YouTuber. Alhamdulillah ayeuna perantos aya narasumber aya si Akang ieu Kak Wisma. Akang sana minta Kang. Kang Iman. Sayogi atau napi tos siap janten jadi atas siap. Ustaz, mun biasa di aja. ya dicoba lagi. Hadir. Nah, iya. Ya, Sampurasun. mam. Muslim. Assalamualaikum. Saya di mana? Naon ya rame-rame. Hampura ayeuna dongkap ayeuna kaya patapatan penulisan para kaca ayeuna dina waktu hoyong tiasa ngungkap benerna carita lalakon kampung Nyoblong ieu di sareng saha mayuna teh sareng saha coba sareng saha hapunten kedua nami panginten hapunten biasa batin Biasa nyebatkeun naon ngakeun. sekarang saya anu jelas ada tadi kan ini adalah biasa nyebatkan nami insyaallah sebelum saparsa ka dieu dongkapna baik-baik kita kena sareng sepuh di dieu kena biasa interaksi Sampurasun. sampurasun. Assalamualaikum. Manawi panginten tiasa diuningakeun kitu tah. Supaya abdi raos panginten nyebabna manggalna. Sareng saya deh. Sok mak. Cicing di wongkon belah mana? Anak. Kenapa dikira wujud pengarsan naon? Wujudna. Anu katawis ke Pak Ustaz ieu. Meong. Wujudna. Biasa teu ngalakonkeun sajarah di kampung Nyoblong ieu. Biasa teu enak ngalebetkeun anu saha anu mimpin atau napi pamimpin pangarsa di dieu. Tuan. Tuan Tewani. Tewani. Tah atuh kitu hampura abdi panginten tos ngapaikeun kana ieu jasad gitu. Upami teu tiasa dikorek tapi upami tiasa mah sakadik panginten aya tiasa ngorek teh kumaha terang sejarah kana ieu. Tapi terang sejarah ieu teh kampung Nyoblong. Terang kumaha lalakon belut putih. Anjeunnya lira. Sanes. Nu mana tuh itu? Rawa kirim nama bos anjing. Terus sabaraha ratus tahun, ribu tahun. Ya anak ratus. Hatur nuhun pisan kana kasupinganana panginten dina ieu waktosnya. Hapunten bilih kaganggu kana ieu waktos ieu saja panginten niatkeun kaimanan kumagi kami muslim intinya kami bagi Allah doa Allah
kan seperti di sadayana panginten anjeun muslim sana. Anjeun muslim sana. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Jadi ngutus. Alhamdulillah. Sebenarnya Rasa rame-ramen. hapunten punten ya kasuhun casan panginten ayeuna dina ieu waktos ieu mah sejak ngungkap rasana supaya ulah ketika manusia teh mekor imana rek ibadah geus make jeung ku bangsa anjeunna. Ulah dugi ka kitu. Naon di pasieun aku mangsa aing. Nah, ieu ka lantaran kalemahanana iman manusia. Kalemahanana iman manusia. Taku kituna panginten hapunten kasuhun dina ieu pangarsa panginten tos di angkir kana ieu waktos. Biasa panginten ayeuna mah kumaha orang teraskeun ieu biasa teh aya pami dipanggil anu sesepuhna gitu. Biasa tuh. Biasa pami ayeuna tiasa hapunten kasuhun yang sukma nyuhunkeun abdi panginten nyuhunkeun di hapunten kalawan DP handap asonna abdi sadaya anu di dieu nyuhunkeun hoyong ngungkap kana ieu sejarah kebenaran masikeun panginten abdi ke dieu masikeun turunan. Wah, Gitu nya hoyong ngungkap kana ieu sejarah Cinyomplong. Biasa dipanggil anu kagungan atau nyepeng atau napi anu nyepeng wewengkon ieu Cinyomplong. Biasa mau pamit biasa di Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Haji. Sareng Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji. Ya Pak Salim. Apunten. Tadi sebenarnya atas sareng sepuh di dia. Hapunten abdi dina waktos ieu panginten tos ngulam Pak Haji dina waktos ieu abdi di dieu panginten sadayana hoyong kuningan kana larasna naon carios atanapi dongengna sajarahna Cinyomplong. Ieu Pak Haji sareng nyungkeun pepejeun kumaha ieu tempat anu karosna nyungkeun pepejeun ti Pak Haji anu di dieu kedah kumaha hakna panginten abdi anu panginten anu ten di dieu anu ningasa di dinten anu di dieu kumaha rawat yang bener. Mau mulai ku aranjeun. Halna tiasa dirawat dimulai merenang dina ieu waktos insyaallah mudah-mudahan tiasa ngawatingna tapi eta aya anu hak dohiriahna kumaha mudah-mudahan Pak Haji bisa masihan wejangan kanu sasepuh di dieu ge anu nyicingan di ieu tempat. Anta Pak Haji karasan nuskeun pangangkenan di dieu seueur pisan mustika. Beres. Upami simkuring anu di dieu para kaca paling sepuh biasa ngabuktoskeun aya sebagian simkuring antara bagian ieu kanggo kenang-kenangan insyaallah ngan teu loba. Anu penting biasa ngabuktoskeun naon mustika anu aya di dieu tapi nyungkeun petunjuk sareng terus nyungkeun tang nyanakeun hapunten kumargi ai namina simkuring sapakata beta manusia seprepasan pas soca teh ningali rupana soca bolotot teh ningali ceulir rebing teh ngadeng. Nah kitu ku kituna panginten upami wae aya ieu tapi insyaallah